Naon cenah ogenan hisaban yasiron teh, hisaban anu gampang teh. Diitung amal perbuatanana bari gampang teh nyaeta hanya ditinggalikeun amal perbuatanana hungkul ka eta si jalma. Naon cenah hisaban anu gampang teh? Hanya ditinggalikeun amal perbuatanana keur di dunya anu sok dilakonan di dunya ditinggalikeun ke teh ka eta si jalma ditinggalikeun we hungkul. Dinaon cenah? Ditinggalikeun hungkul. Nah eta teh hisaban anu gampang. Sabab aya hadis yang berbunyi ieu hadis teh riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Kumaha bunyina eta hadis? Man nuqisal hisaba halaka. Man saha jalma nukisal hisabu lain hisaba. Man nukisal hisabu halaka. Sing saha jalma anu dihesekeun hisabanana maka eta jalma halaka pasti cilakana. Naon cenah? Sing saha jalma anu hisabanana engke dihesekeun maka pasti eta jalma teh cilaka. Berarti sabalikna sing saha jalma anu hisabanana dinaonkeun digampangkeun maka eta jalma bakal salamet moal dicilakakeun. Ujung-ujungna teh kitu tah. Wa ba'dal arad yatajawazu anhu. Tos amalna ditingalikeun mah tos weh dihampura weh. Eta jalma teh teu dinaon teu disugan ditanyaan naon siapang namaneh berbuat anu entos weh teu dihese-hese. Kumaha hisaban anu gampang teh kieu contona teh lamun dina tafsir Sawi mah nyaeta amalna teh ditingalikeun. Misalna teh aya jalma ngaranna Jaed engke teh dihisab Jaed teh dinaon cenah Jaed teh dihisab diitung heg Jaed teh kabeneran jalma mukmin nampa buku catatan amalna ti beulah katuhu maka eta Jaed engke teh kieu bakal dihisab diitung amal-amalanana yasiron barina kumaha gampangna teh ketek ieu Jaed ieu amal taat maneh tos ditingalikeun atau meureun alhamdulillah aya amal taat ieu Jaed ieu amal maksiat maneh tah amal maksiat maneh ditingalikeun ka Jaed teh tos dinaonkeun hungkul ditingalikeun hungkul sugan kieu kunaon sia maneh make maksiat kieu wan tante di kitu-kitu tos we ditingalikeun hungkul kan itu teh gampang nya dalamun dihesekeun mah bakal geumpeur bakal loba pertanyaan loba perdebatan naon sia maneh matak migawe kadorakaan ieu tante kitu kieu we hungkul tah ieu amal doraka maneh teh tos kitu hungkul. Nah itu hisaban naon? Hisaban anu gampang yasiron teh tah nu dihisabna gampang samodel kitu maka bakal salamet moal cilaka ujung-ujungna teh bakal naon? Salamet da mukmin teh anu kitu teh. Paham teh Alki? Paham teh Paja? Tah kitu. Logikana kieu we lamun urang ditanyaan ku hakim atawa nya ku hakim lamun nanya nah eta hakim teh ngahese-hese berarti urang teh bakal naon rudat bakal geumpeur kenapa kamu melakukan perbuatan kejahatan itu wah ditanyaan segala tek-tek bengek itu kan pertanyaan anu ngahese-hese tah lamun pertanyaan anu ngababari mah moal kitu tah ieu kajahatan anjeun teh geus we diantep tah itu contoh di dunia gitu